Mal diceritakan ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat kadenge deui ku angin sugan tobat kadenge deui di hujanan berbagai siksa mungkin hujan bangkong hujan getih hujan nanah hujan batu tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah barang keur beuting dihitung-hitung dibolak-balik pan jadi minggu atuh jadi kebenaran poe ieu keur minggu itu teh diumumkeun jadi poe ieu teu puasa alhamdulillahirabbil tarolol teu puasa alhamdulillah tadina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu ya tanggal hijina sakali deui poe minggu dibolak-balik dihitung Masya Allah aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna kula neuleuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae ternyata horeng ayeuna tanggal hijina minggu geus minggu Senin Salasa jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng aya nu nyieun Senin eta akhir teuing sebab ijtima'na bareng meunang teh Sabtu ijtima'na Sabtu waduh bareng malam mingguna 3 darjah jadi tadi peuting teh 3 darjah berarti tanggal hijina ayeuna sekali deui tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah imkan ru'yat jasa jadi lamun tanggal hiji na ayeuna lebaran tanggal 10 berarti minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang peutingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung setiap lebaran diawali ku puasa lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan lebaran Idul Adha lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senenna eta adalah Arfah poe mingguna minggu hareup berarti tarwiyah sunah puasa 2 poe tarwiyah jeung Arfah nu leuwih bagusna puasa teh di tanggal hiji ayeuna nu bagusna mah bab
poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji. Mentak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura sakabeh dosa ku Gusti Allah. Nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa. Nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae. Tegok dahar teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa. Ngan sanajan urang teu puasa, kula ge teu puasa padahal mah nyaho ngan teu puasa. Nu mentek teu puasa ya rahasiahan. Akur cenah, atuh moal aku rahasia. Nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000. Siapkeun tasbihna. Hayangnya ho coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa maing geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 bawa mal ka pangide jeung tanggal hiji aing asana aduh ieu tinggalin puasa geus kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus nah khobar dicaritakeun ana Musa alaihi salam gol ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi fa'alimni sayan aluka bihi coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa saur Gusti Allah ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah qul la ilaha illallah di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal hiji ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka kuring bakal nohonan nyumponan ngaijabah kana kabutuh anjeun sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan tapi cak Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi kullu ibadika yaquluha tama sakabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge cak Allah ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah la ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab langit 7 lapis wal aradun bumi 7 lapis di hiji CCP
ditimbang kurang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang kurang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang tanggal 10 ta eta la ilaha illallah anjeun nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari tang ka imah langsung ngunci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji suka kamar pleng keluar ke asar atau zuhur asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui maghrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe ieu aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu wari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin aya saat-saat harit saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin baca komo ayeuna mah masyaallah lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung ge meureun ngarobrolnya ge nya urang barari itu bayu cek jabongan ngararedit bae jelema itu nya mun ngadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayana sakitu kula menang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun kahisap sampai ke jantung nah ye menurut ahli kedokteran terilah tapi nyatanya memang gitu
perhari-perharina terutama balita atau di bawah umur nah ya terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan. Itulah keayaan Yogyakarta. Maka minta permohonan keadaanan jangsa Yogyakarta mah adikula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar, dibere talaleger, dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah, ninggalkeun ladang, ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin. Ku ayana sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui. Ulah nu asli, ulah nu anyar, nu urut bae. Nu anyar mah hoop. Urut bae. Aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dia di pesantren kemudian dikirimkeun ka Yogyakarta. Bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pesantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin. Nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna. Ialah nu boga atuh 5 cokot hiji, nu boga 4 cokot hiji, kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kade ke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari. Tah sakitu ya, adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin. Mun ngadenge ieu ngisang ge hese. Ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan beunana tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuhna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta. Judi luar biasa, mabok pohara jasa. Iyalah ku Allah teu eureun-eureun ditegor jeung ditegor deui. Masyaallah. Kita lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anas he Anas cek Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota. Nyariin perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Saenyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota. Perumahan kedijieun kota. Wa inna misran yuqalu laha al-Basrah awil Busairah. Aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal tea ku ari mah geus. Ningali urang di urang teu kitu citra eta teh alana ala Roma, ke Roma-Romaan teh kos kadaritu teh. Sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh. Kos ayan belah ditu kos Paris. Aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel, Cipanas Bogor, Cipanas Cianjur ala Israel tama Yahudi. Modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we. Eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna wa inna misron yugolu lahu
al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng bruk tuh jagong Cikupa Citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu buk da beureum sabelah deuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim oh masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon baik gitu kemudian ndut peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa ke saurang 100 nu 50 nu 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teboga atuh milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa na beureun timbal balik dati ditu ka urang luar biasa jelema anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teuing kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cek Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah lihat jeung ahli-ahli toko nage geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awamiri pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurus nage geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing ade ulah loba asup kanu kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kara itu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun wa rasafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatna ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah Subhanahu wa taala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal teu jasa qazafun rosafun khosafun qazaf di manaan rihun syadid angin anu dahsyat baliung meureun wazilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat qadapun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina Gunung Merapi konon lebuna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debu
Masya Allah bahkan ke Bogor geges datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta di Yogyakarta ana hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug wah geus ambalaya kuari deuk kumaha na ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah digiringkeun ku seudeu digiringkeun ku batu yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau zatu hamlin hamlaha kiamat eta kos kitu jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna jelema anu keur nyapi tinggalkeun anakna jelema anu henteu mabok tapi kos mabok luyar kaul digiringkeun wa mahum bisukaro kiamat eta kos kitu lantaran buating salamet teh di kidul bulang ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulang ka wetan ternyata di wetan seuneu bulang ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu mulai kiamat gede-gedean bakalna ti tahun 1500 Hijriah mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh bra 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah tafsir sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunjang ganjing ge henteu salaladar percis jasa cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat kadenge deui ku angin sugan tobat kadenge deui di hujanan berbagai siksa mungkin hujan bangkong hujan geti hujan nanah hujan batu tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah jadi teu 100 tahun deui teu 100 tahun deui ieu kajadian nu dahsyat kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul di Amerika puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kabari anu ngaku nabi Garut di Bandung aya nu ngaku nabi di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula urang Leles isin ngadengeun ge di Leles aya kadu gitu kolot-kolot ngora kadu ngora eta saya nu ngaku nabi Masya Allah karim nya ieu ucapan Kangjeng Nabi urang mah ngaji hadis atuh meureunnan jang ngajina ge mingguan ieu henteu kukula dicaritakeun ala kadarna beta innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota wa inna misran yuqalu lahul basrah awil busairah dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah model Busairah model Roma model Paris model Israel Perancis kitu Spanyolan Amerikaan geus aya bukti kuari
bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi pas jasa kuat sehingga dewa iza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi bisa khaifiha tanahna geus dibatas sing hade wasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir-awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi malah kadarinya diulah-ulah ku Kangjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri ya deleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu ka daratang kadinya ti Mauk datang ka Puri ti Kukun datang ka Puri ti berbagai teh kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang geus puguh ti Jakarta mah saha nu nitah jeung deuk naraon kadinya wallahu alam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae iyalah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah poean kedua etalah poean dihampura Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam numantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakiceup oge gede jasa ganjaran mulai isukan tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan kesalahan bari puasa baca bae jadi lamun 10.000 sapoe lamun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh betul ka sorga jasa teh betul ka sorga jasa teh poean katilu istajaballahu bihi doa Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana paminta Kanjeng Nabi Zakaria alaihi man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poean katilu istajaballahu doahu bakal disubadanan doa poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam tanggal 4 bulan haji lahir Kangjeng Nabi Isa alaihi mendat man shoma zalikal yaum nafallahu anhu al-basa wal faqra jelema nu puasa di poe ka 4 bulan haji bakal dileungitkeun putus asa bakal dileungitkeun fakir bakal dileungitkeun kasusah puasa urang mah poean kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik jeung tina siksa kubur penting sekali ke promosi Kangjeng Nabi supaya orang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh segala supermi kiai promosian partai teu bagus sama kiai cilaka teh kiai kos kitu kiai mah ulah promosikeun bangsa urusan partai urusan bangsa perduniawian akhirat bae kiai mah aya bagian-bagianana yang propaganda urusan nu kos kitu mah betul bae nu kararitu nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona mah lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus teh mah kiai kos tah ngadakwahkeun mah cara Kangjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan urang di alam barzah terus alam mauqif mahsyar terus ke alam akhirat
poean kagenep dina poean kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema nu puasa dina poean kagenep ku Allah bakal dibere dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga kunyaah-nyaahna fala yu'adzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake kanyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh allazi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man shamahu aglaqallahu anu salasina baban minal saha jelema anu puasa di poean katujuh pokona mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal asri wa fatahalahu salasina baban minal yusri dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poean kadalapan dingaranan poe tarwiyah nailah man shamahu sajelema nu puasa di poean kadalapan disebut poean tarwiyah utiya minal ajim ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah usuku gede-gedena geus bae Allah bae do nyaho tarwiyah mah kos kitu. Poean arfah poean ke-9 al yaumul ladzi huwa yaumu arfah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu puasa di poe arfah eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup. Entek urang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan eusian tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 yahir tanggal 10 eueuh deui paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban ma'amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba illallah ta'ala min iraqatid dammi teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal nu leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih urang boga duit guari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang ka hareup boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggae kalawan aya naon kitu nu ka dieu tenggarana tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nu rada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli supaya mencit kurban dibagikeun ka fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bae plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmat anu luar biasa wa inna damma la yaqau minallah bimaganin qabla yaqau minal ardi eta getihna sabenerna mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana dak fatayyibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang ulah aya naon-naon urang mencit kurbana lillahi ta'ala ayelah sakali deui urang
non gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur mejehna dipuji ku Gusti, ditingali ku Gusti, ditongton ku Gusti, ialah mencit hewan. Urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureun jaga. Nomor kadua ku ayana urang mencit kurban, mudah-mudahan we balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nuker mejehna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum poe lebaran datang ka tasrek ka ditu, nah iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi, munding, onta, tujuhan atawa embe sorangan ku hayang-hayang amat mah tapi na urang teu boga duit hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas. Hayam jago ge teu boga aya ge bebek ge eueuh masalah. Bebek ge cenah ye mah teu boga ya piit bae. Manuk piit bae meuli nulit. Aju kasahakeun cenah kieu piitna ka fakir miskin keun atuh. Sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan habak. Ulah hese-hese geus. Nyana nu korbannya hana nu ngalebok masalah. Aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah. Dikeun ka anak habek bagi dua saring sapotong anak sapotong nyana niatan korban. Tuh gitunya luas luar biasa. Urang ngan sakadar dielingan ieu Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 lebaran urang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan urang mencit hewan niatna lillahi